Ya Allah ya Rabbi waukeun diri urang ka Allah abeh manteng ibadah ka Gusti Allah mun geus manteng nikmat geura salat teh moal karasa sedekah ge moal aya hook lantaran sedekah teh nu dideuleuna makna daripada sedekah urang mah hitung-hitungan boga duit 100.000 sedekah ka fakir miskin 10.000 masih dihitung-hitung keneh aduh kurang ya 90.000 jadi kurang 10.000 hese neanganana mangkaning eta urang mah pabelit jeung kos kitu bae tapi lamun tek mah ningali ganjaranana 10.000 dititipkeun berarti pake meuli sorga naon hartina duit 10.000 lamun dibandingkeun jeung sorga Allah tah lamun nu kadeuleuna sorga nu kadeuleuna bidadari tuh digerokeun deui pake mesin kadieu sia kunaon ye kabeh ye urang malain kadieu sia kunaon 5.000 bae dicokot deui kembalian tah apa sedekah make kembali teh kira-kira tuh ya can paham eta keur carita sedekah boro-boro ka batur urang mah kapamajikan ge pelit jasa kapamajikan bae nu sagulung sagalang pelit keneh bae pelit jasa kapamajikan teh bebeja ka balanja malu nu kamari pan aya kombalina kamari iraha kamari sia nyokot oh sebenarnya 100.000 meureun paling ge dibalanjakeun 20.000 teh kombalina ka mana beuka geus sabaraha poe eta sabaraha poe tungtungna mah gara-gara balanja hakeuk kadenge kata tangga Masya Allah kudunya oke ka balanja tah balanja deh tah balanja deh kak beul lain ya Masya Allah taya urang belajar nu dideuleuna ulah terlalu duniawi tapi nu dideuleuna ukhrawi bakal harampang kabeh nikmat belajar kos kitu teh kudu belajar kudu belajar lah mun teu belajar mah tuh moal bisa naon kudu belajar ke geus belajar bisa geus bisa jadi ahli geus ahli mah nikmat ahli sedekah ahli ngaji ahli salat ahli mun geus datang ka ahli mah nikmat naon moal datang ka ahli mun teu belajar heula geus belajar heula urang boga duit sabaraha dia 10.000 1.000 belajar boga duit sabaraha dia kali 20.000 2.000 iya boga duit 100.000 ya belajar 1.000 kali teu naik-naik belajar teh naik-naik guys berarti lamun kelas teh mah kelas 1 bae teu naik-naik tak kos kitu teh eta masyaallah urang teh hayang naik derajat urang munggu Allah Subhanahu wa taala faktor mana sektor mana urang nu bisa ye urang mah kebenaran bogana tanaga pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah ku Gusti Allah diberena teh dunia pake naikeun derajat ka Gusti Allah urang mah diberena ilmu ku Gusti Allah ilmu pake naikeun derajat ka Gusti Allah Allah mere fasilitas ka urang teh titah digunakeun buat naikeun derajat urang henteu kudu jadi kiai bae henteu kudu jadi pengusaha bae naon fasilitas nu aya di diri urang akur bae pake naikeun derajat urang dibere dunia coba dunia pake naikeun derajat henteu urang dibere tanaga coba tanaga pake naikeun derajat henteu ka aing cak Allah ye pake teterekelan teh dibere ilmu dibere wawasan dibere ilmu politik dibere ilmu ekonomi dibere ilmu agama dibere ilmu budaya lain sebagainya pake naikeun derajat apa henteu ieu fasilitas ti Gusti Allah tinggal urang apa ongkos maca Quran kita maca Quran cakolot baheula pan aing mah baheula unu magah lain teu hayang cakolot teh ngan aing mah apal lisan ku ari teh ngan apalna 3 doang hiji Fatihah 2 kuliah 3 kulu jasa kituna ti baheula aing mah ku ari atuh belajar teh hese eta teh Quran dibulak-balik bae bismillahirrahmanirrahim batur mah nu bisa maca Quran fasilitasna atuh nyana mah lantaran bisa nasa kitu atuh eta bae Fatihah dolin kulya us kulhu deui Fatihah deui kulya kulhu deui
Fatihah deui kuliah deui datang ke malaikat geus teu nyatet-nyatet nyaho aing babacaan siang mah atuh kos kitu bae eta ulah jadi ulah risi ku sebab teu bisa maca Quran aja teu baca eta Quran eta geus bae kulhu bae dieu kulhu kaluar kulhu di jero kulhu peuting kulhu barang kulhu bae emang di sana eta doang eta teh Quran jadi atakah pan urang mun maca kulhu 100.000 haram ka neraka. Masya Allah 100.000 baca bae kulhu bismillahirrahmanirrahim 70.000 cek sakaol mah dia sih 100.000 kan kurang maca kulhu coba eta aya keneh waktu jang aki-aki mah jeung nini-nini lah aing mah mendingan diharamkeun bae ka surga ka neraka maca kulhu bae pas beres 100.000 nya geus boga atakah. Nah, di akhirat begitu dipertimbangkeun deuk ka neraka Gusti. Abdi ngadenge pan di pangajian saha nu maca kul 100.000 cenah cak kiai. Pan kiai ge kangjeng Nabi cak ti Gusti. Cenah haram ka neraka. Abdi deuk demo. Lantaran teu bisa abdi mah abdi ngadenge ku ceuli abdi. Bose mah nundutan ya lap-lapan lah. Teu jadi tah bahasa-bahasa kos itu bisa pakai pertanggung jawab ke Gusti Allah. Tah eta hasil ngaji pan. Hasil ngaji mun kitu mah urang teu ngaji pan. Saya maca naon? Maca kul jasa. Nah, yang maca bae. Engkeuna moal bisa demo ka Gusti. Begitu kanarakakeun atuh pan Gusti abdi maca kulu cak sia. Cak sahanya haritanya. Tuh tanggung jawab. Aya kitu mah cak sia ngaji. Dieu asa ngajina. Cilongok tangkeun kiaina. Bener pernah ngutakan bener cak sia bukan kurang teh pan polen Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala al ikhlas bi'ata marrah bi'ata alfi marrah bejakeun ataqallahu da pada eta cak kanjeng Nabi tapi dipanggil bener pencak Gusti wah bener ieu mah tuh geus ka surga kan cak malaikat ieu catatanna aya nonton TV nah udah sampura ampura nikmat luar biasa tuh nuhun libatkeun diri urang di pengajian supaya urang ngarti ka Gusti Allah mun geus ngarti ka Gusti Allah ibadah teh mantep mantep para ulama daek maca Quran tengah peuting tahajud maca zikir jeung sajadah ngarti nyana ka Allah pagon kiai nu ngartina ka amplop bae mah undangan bae kerek nyana undangan aing paruyang cek kana ieu. Duh, esek cek. Tuh nampuyang. Undangan teh kudu mah nikmat. Alhamdulillah rineh ieu maca Quran. Nu biasana osok sajus jeung mah undangan ieu bisa 5 juz. Ieu mah lain, rokok beak ieu. Eueuh deui nu ngondang sial. Kas geus ipis ieu. Heran lagi gua, dakwah sih kos kitu. Masya Allah tah wauhkeun diri urang carana supaya urang wauh libatkeun di pengajian abeh urang ngarti kanu diibadahan ku urang sebab wal amalul qalil yanfa'u ma'al ilmi billah wal amalul katsir la yanfa'u ma'al jahli billah. Jadi jelema teu paham ka Gusti Allah, jelema can wauh ka Gusti Allah, salat deui maca Quran, maca sholawat, zikir terus bae dilawan ku bari diuk bae ku wali mah hebatan wali. Aya sia geura salat bae. Salat sia nu loba, jutaan rakaat, wali mah kerek. Diudangkeun dahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tas dahar. Itu mah waduh keur tunjelan we salat. Wah, jadi diudangkeun deui. Dahar. Dahar. Hebatan keneh nu kerek. Tah eta tah bentak. Iblis teh di masjid begitu di masjid terjadi nyana. Begitu ke masjid terjadi deui. Tanya,
Gunana terjadi ka masjid iblis. Aduh di dinya aya nu keur sare. Tah nu keur sare sih bisi kahudangkeun nya nama mun hudang. Waduh zikirna teu kawawa. Geus kena hees bae eta macaknya nangga. Itu pun nu salat diantepkeun sebabnya nama salatnya di baturan ku kula ieu. Kula asup ka jero hatena. Heh salat deui sia. Yang kalem sia ku mah. Heh salat deui tuh. Eta mah teh nu hees nu kerek. Beuh asal geus hudang bae bahaya. Bahaya. Lurah dicarekan punya, camat dicarekan, terus kena hees banyak namanya. Cakos itu iblis gak kuatin. Kajian kena hees banyak cuma doh. Dah eta tanda bahaya nak seorang manusia nu ngarti ka Allah bisa membabi buta. Pandang bulu sahajeng sahajengnya nama zikir baik ka Gusti Allah. Dialah iblis ge iblis. Waduh cekina ini. Bahaya mendingan kena hesan dak lolobana kiai mah harees nah orang ngawuhkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala.